bobogohan wae ku aing teu berani kagagahan mah tah. Main baik. Hayang nuhun. Mau dibara ucik nasi ujung. Lu asin sepat gitu. Peuteui, tunger hayam tahu mantap cia. Bah. Ayo mau dibikon. Kabur ah. Paduli teuing jung wae aing mah ke dahar jung tong balik deui ngarawet sangu aing mah dahar ngeunah. Minyak teh sieun datang. Assalamualaikum, Ceu. Aduh, digaya jeung naon eta teh? Tungir hayam. Tungir hayam. Tahu yang asin mah. Roya eta sakit mah berarti boga duit. Berarti erek mere perele ka urang ayeuna yeuh. Moal mere pelane kita pake meuli tungir. Ha, si Ucu. Kumaha ieu teh? Sabulan sakali mayar perelek piraku 10.000 teu mahi. Eueuh moal. Demi keamanan Ece, tak penting tadi ge kepalingan HP 2 tuh. Si miring ka palingan HP 2. Gara-gara loba anu teu mari luan. Pos kamling. Ngarona. Geus ah. Mun kejadian moal ikut campur urang mah. Mun aya pembagian BLT moal dibere bogana tara mayar perelek. Bae da tara kabere BLT mah perelek da teu boga salaki piraku kudu mayar perelek. Urang teh tanyakeun ke ku RT. Bae we. Ucil, maneh atuh ayeuna mah lengo. Lengo. Atuh kebenaran we. Maneh lengo urang randa. Urang ulin lain ke mah heuh. Heeh, hayu. Parobogohan pagawean teh digerebek ku RT. Ah, kebae nya. Da lengo pada lengo. Cok saha lengo si Ucil teh boga anak gua pamajikan. Bae, pamajikan mah da geus ditolak ku si Ucil. Lamun di bejaan teh sok noyo da tah mah heran. Ayo Ucil. Ayo. Jangan jantan ayan. Da balik teuing. Cing balik kena geus kolot. Akan baik kan payung baik kan aku teh. Sok digana mah aing teh kamuran teh eta jeung era jeung ka desa aing mah sok tuman. Kajal mah eta teh barobogohan wae ku aing teh berani kagagahan mah tah. Cih.